bak ditelan bumi korban teh seueur pisan Pak Bu. Alhamdulillah, tapi abdi salami sakola abdi mah teu pernah kapau kusabab abdi nu maonya sanes mao Pak Bu abdi nambut kan bebejana pandeuri tapi osok eta ge diuwikeun deui pulpena mah mun abdi inget. Pak Bu kararasan kuring teh cicingna lingkungan Pasundan caket gedung DPR eta dipayunin gedung DPR teh miremen pisan nu dalaremo sanes demo prosi paci kompor sareng katel tapi ngademokeun masalah kenaikan harga minyak sembako jeung BBM sabajana terus kuring teh karunya ningali anu dalaremo kepanasan digorowokan bari make sagala eta diturunkeun harga minyak sembako BBM jeung make sagala kieu ya teh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPR sing karunya teu ka kami teh rakyat alit teu kabedag ari sagala diitaikeun mah. Anu beunghar beuki beunghar, anu miskin beuki miskin, anu beunghar beuki beunghar, anu miskin beuki miskin. Terus kuring teh mikir deui, kumahana eta nu dalaremo teh dikupingkeun teu nya ku Bapak Ibu anggota DPR teh. Dan tengol-ngol acan kanu panto jika nama Bapak Ibu anggota DPR teh ngadon karoleng asa di PPD meureun kanu dalaremo. Apunten Bapak anggota DPR atur nuhun sim kuring goyang Sony Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.